Ned, Aing mengajukan permohonan maaf. Asia, tinggal lu kamar itu ya masalah sebelah. Udah kumaha tuh Ned. Bentar Ned. Tunggu, kakak aku banyak ismail itu. Ya, bener aku lah. Maaf, tunggu barang-barang Ned. Kamu aing Ned. Siang harus wae. Lewas jangan aing demi permohonan maaf Asia, aing. Anas Ned. Ned. Aing, please ya mah. Aing geus babangat cara tuh. Maya ditampik wae ku maneh. Ned. Please. Ampura aing ke kabelan di tempat sampah. Ampura aing atuh tibang kitu wae oge. Sayang. Ned. Ampura atuh aing geus daya tangan pengawas akhir dan geus leuleus. Bro, lulus Ned. Maya nekos kieu wae. Mending geus hentikan we konflik konspirasi sebelah teh masalah eta geus eureunkeun aing geus capek. Jangan sampai menjadi konflik yang berkepanjangan di antara kita. Geus satu ganteng. Geus nya. Ya rapikeun baju ngewa. Dah, maya seorang Junet puleuh ge aing teu pantes. Ampura atuh nya. Enggak, sekolah di Hampura. Heeh. Sia mah kitu ka CS teh, mun sekali-kali awas ku aing sia. Terus lain CS wae bebal. Moal, kamari mah terpaksa aing. Kekurangan ekonomi jeung watir ka barudak hayang jajan daripada cau maneh dipaokan wae. Nya geus ku aing akalana kitu. Kadang-kadang lah. Bacot tenganan. Heeh lampurnya. Heeh. Nya, bener ya. Ayo Pak Cantel. Perdamaian. Totet. Kita damai ya. Damainya. Ya. Net. Damai. Manusia nek minta permintaan naon ka aing salaku permintaan maaf lah bae baca carekan lah istilah nama. Ka aing. Tah naon? Sok sebutkeun aing geus beak dengkak lah sia. Ku aing di Hampura. Tapi aing minta siji syarat. Naon syaratna? Seri aing curiga ya otak sia muih geus seri kieu mah. Geus pokona mah nyaho teh sia betul di Hampura ku aing. Sok sebutkeun naon? Nya cenok duit aing. Penyakit lila yang sia mah. Dengan si Pudin.
Junet teh. Naon? Naon eta? HP. Make HP. Iya di mah meunang yo. Bicara bucin mah. Make eta. Terus tadi Modern. Eta mana di eta baju kudu dibalikeun kene. ante di endorse atuh Oh, jam. ya udah. Tadi telepon Mang Junet kamar itu. Kita ulin ka ditu. Mang Junet. Heeh. Cok atuh telepon deui. Cek aya tuh nenek gitu. Ngangkat wae. Berarti minggu kamar itu kita nelpon ke Mang Junet. Sampeuna ieu cenah panen tapi di telepon teh aktif wae. Buka HP Mang Junet. Heeh, kita datang saminggu deui, nang saminggu deui. Kalau aktif sing kaburu dipanen yo. Coba telepon. Yang ngangkatna awewe wae. Itu ya. Ting sisa pulsa cenah. Mang Junet teh emang pamajikanna meureun. Oh, kemana? Ka imah Mang Junet. Oh, sampeun. Heeh, minta sampe. Ayo. Daripada di telepon. Ya. Tanggal naon teh tinggali? Sirsak eta mah. Cokot ya. Cokot. Lapar urang. Jauh atuh ah. Jauh kene ke Mang Junet mah. Lain eta luhur. Taekan. Ah, maneh malin tita naekan atuh. Rungga dangkal ditekan kurang mah. Si tangkal neletik mana Sarojeng luar. Ah, aya batu. Heeh, baledog. Baledog. Mana nu baledogna? Main ngalikeun. Dari itu. Le. Naon? Naon maneh le? Bandri ngeganggu wae sama cicing ah. Bisa gitu maneh? Ya bisa tuh. Coba orang ngajaran le. Cicing kela-kela itu manuk itu. Manuk naon sih? Manuk piit. Ai mah teu meunang manuk piit mah da leutik bule. Kan bae sia teh manuk naon. Tong karunya daripada manuk maneh. Ye. Meunang euy. Sirek ngajaran. Heeh dieu. Geus nu bisa. Ya urang ge bisa. Heuh tuh ya. Geus nu bisa wae. Pegat kieu le. Si Bohim main pegatkeun wae sia mah. Teka haja atuh le. Nangieun hese eta teh Bohim. Udah teka haja. Gantian nya. Boga duit urang mah. Sok bohong wae ari eta nu ngabenjul naon, ha? Tah, ieu naon? Ulah atuh. 500 perak dehanan. Gantian sok. Mun teu digantian taranjangan siapa atuh. Buru lah. Yuk. Basir kieu sama duit teh. Botol lale gajah di mana? Ah. Him. Nimpuk urang. Kunaon him? Tulungan bule nyeri. Kunaon? Nimpuk urang. Nimpuk. Nyeri. Oh, iya batuna him. Heeh. Ayo udang. Oh, itu jelmana him? Ai maneh bule. Cak, leuting. Woi. Karena naon mana di dia? Kenapa siksak? Si resak blok mana mana? Deh, Budak cenah aja. budak dia orang budak dusun ieu rek naon kitu maneh? Budak baledog. Tempo baturan orang tepikeun ka demek ieu di baledog. Mana? Ah, Eta mah geus demek. Di lahir meureun nya. Atuh tinggal ya tuh banget ta demekna. Demek sisa-sisa masa lalu eta mah lain demek anyar ka baledog. Terus mana yang naon ha? ayo rek ribut. Hayu. So, Emang na aing sieun ka mana? Hayu mana maju arek mah. ayo. Him. Maju. Dengan urang le maneh. Yang geus kan bae sok. Hayu tuh burukeun. Ribut teh loba diskusi mana mah? Suga anggota DPR anjing. Diskusi ribut henteu. Nah. Wih. Enggak. Him. Aduh bule. Masa depan ayo. Nyeri bule. Bilang him. Sem elehan siapa ku awewe ge. Ayo mana arek mah? Ayo sok heula. Rumah sakit, kuburan, rumah makan.
Rumah makan. Rumah makan Padang arek. Arek. Mana nu jadi rendangna? Maneh nu jadi rendang mah. Hayu. Ayo. Ayo. Mana? Nges. Jalan deui. Nges. Hop. Si Hop. Amang. Nges. Nges. Komandan. Ribut kieu naon juga kolon wae teh. Awak sok deui leungit kieu lah ribut keneh wae. Mimitian na mang. Oh, eta. Maneh budak mana maneh geus kali ya Gua mah budak dieu. Budak dia budak mana? Mana KTP? Tuh, gerak segala. Kakak, akte kelahiran mana? Teu mau. Mun kayak deh kudu barang bawa identitas kudu dibawa, mendak biarkan jauh. Amang sananya kan KTP. Banyak urang mah petugas di lembur. Banyak petugas pakai kaos. Banyak pan ke bebas ini mah, beurang mun penting ngarek lengkap. Atribut Amang kaos cuma tong ngalangan, Mang. Cicing, geus Tuh tuh poyokan, Mang. Mang, lelewe, Mang. Hoi, plus, ngas. Wah ini sapi itu Tuh lelewe di, Mang. capek. Nek Sia. Bang Junet. Sia oyok. Jak. Kurnaos sih dia. Minta sampetin. Kawannya dipelak, mengke heula ke bulan hareup imah aingna. Naon din budak tadi? ribut itu puguh aing keur di ditu. Si Ojak budak kaler, budak si Otang. Wah, bus ya. Ah, Suka wau. itu wawuhnya kitu mah sok itu. Itu bejaan tuh udah jeung laki-laki udah diureun deui sia mah. Udah urang lelaki mah. Omongan din. Siap ayo kan ngilu nya aing ayo. Ayo Ulah syawal deh. Ulah ribut wae. Zaman aing ribut. Aduh, ampun selain marah ribut wae. Ya, budak, si teh ribut kitu jeung obat rek naon? Tadina kumaha tuh boleh si teh bisa ribut jeung si Ayak si Ojok ieu. Urang keur ngalamanuk si Ohim di baledog, Mang. Lain Mang teka aja, urang makan ngaledog sirsak. Eta mah we huluna nyamperkeun batu. Ada Ojak, hayang sirsak mangala atuh di baledog gitu. Bisi rungkad Mang tangkalna. Rungkad. Ya gas, manggas, aya mah ngomongan teh kieu ya. Anggap aing kolot saria, dengekeun. Budak mah orang Sunda mah kudu silih asuh. Silih asih, silih mikanya Nah, tatalang kanu susah, tutulung kanu butuh. Nah, Tah, gitu. Silih injeman duit. Betul, Lin. oh atuh penting ieu mah net. Penting eta mah. Sok kulikeun ku sia. Ieu catetan aing ya. Heeh, ya tadi teh kunaon atuh sok jol ribut wae. Mangkana kieu sanajan jeung nu teu wawuh, jeung nek jeung saha bae ieu nya jeung urang mana bae. Kabeh teh urang teh dulu. Heeh, salawasna akur jeung dulu naon sih akur teh? Kudu akur urang teh nek nya isina kenalan heula lah, kumaha ulah jol bak ribut. Ulah jol kitu, ulah getah sarupateun aya jadi jelema. Naon? Getah sarupateun. Geus sarupateun. Cenah teh artina. Nyaho teh artina. Nyaho Ulah aya. silih nuduh sembarangan, ulah sok nuduh sembarangan bade kieu jelema mah nya ya. Sok tuh si itu mang salah mah pada mata. Sok itu mah ieu. 1 2 3 pan. Nu salah ka numpang lobana ka mana? Ka dieu kan? Nah, 3 berarti urang numpang lobana salah, lain ka ditu. Ieu mah hiji ka batur mah. Sok balik ka dieu tah. Sok tinggal diperagakeun. Tuh si itu misalkeun, cek maneh. Hitung coba nu nunjuk ka dieu sabar hiji. 1 2 3. Heeh, maneh loba salah mangkana. Tah nya ulah sok gancang nuduh ka batur teh kitu. Ya. Heeh. Naon? Sia. Balik ya teman dia. Hanya itu balik ke balik aja. Sia sorry deh. Cicing lah ya. Aduh. Jadi urusan kot Bang. Di papatan teh kudu singa denge nya. Heeh tong neuleuh aing kieu na. Aing ngomong bener mah gugu we nya. Mun ka mana udah sok lah ribut ieu budak ngora mah duh. Kudu ramai. Dina masalah kinerja naon ge pokona mah kudu babarengan. Nek pa alus-alus mana ulah pahirik-hirik hirupnya omat. Tade ulin kena sok we ulin barang mun bisa mah ulin barang mah kuku mah beda paham beda wajar beda paham gitu. Salaman. Sok ane salaman heula silih hampura. Alakur tong Sok garengsi. alakur tong garengsi. Bisa Beda main ieu bareng. jago beda ieu naon nya. Heeh. Tak kitu tah. Heeh sok sing batur nya ieu teh nya. Omat teh ya.